sarua dikocok. Dikocok atuh teh. Ayeuna mah Bi, ini udah nyaut sih kemarin aja. Bi, udah naon tuh. Bi, Pak, Bi, kemana aja jelema di dia? atusan ih. Naon atuh? Bae dah 50.000 nepi keluar. Kasbon heula we atunya, urang keur teu baroga duit. Aing mah nengan hayo we kasbon. Nu kamari ge 5 kali encan bayar. Ya gampang atuh lah eta mah masalah hitung-hitungan mah. Oke urang geus gajian, kurang dibayar. Tah hayang ah. Geus no problem. Ari aing teh tadi rek mana nya lelempangan be sorangan meneh kos nu gelo. Tujuan teh. Anjing kabeneran tah AS teh eta. Naon atuh? Beneran euy. Biasa we atuh mending ngegas maneh. Naon di kasbon deui ku Sansan? Teuing ah lieur si Sansan mah. Kalem teh. Ku iman di ubaran lah kalieurna. Tah kitu atuh, lokasi rek di mana? Di imah we teh mumpung saha. Moal naon ieu? Moal saya lah, gaskeun. Mon. Cuman. Mana si anjing? Sukene geus areueuh. Paket. Man. Si anjing tuh rek marahin itu mah ting si itu. Kudu rada digocek kok aing saleutik suka teh ka bagian sarit. Man, asli ieu teh moal naon? Moal teh tenang we da barang kene ieu. Man. Man. Nah, si Pastor datang. Kalanya. Oi. San. Hei, masuk yuk. Kelak. Rek naon we sapa? Mas teteh. Teh, rek naon sih? Biasa orang ada teman-temanan. Ayo, ayo. Sesudah orang lapu. Ini sekuat ya. Ayo. Teh. Duanya di Sansan. Siap. Naon we sih Iman gelo? Kahayangan aing trisoma mana we teh heula. Saya boleh kamar. Siapa? Harudang ih. Ayeuna mah Ya, teteh. Mr. Kuat dulu. Si anjing. Beki oge gini. geus nu beres juragan mah. Oh, udah teteh bisa kemana Aman, biasa. Si anjing. Anjing aing mah makin kawis sepeda. Sing peda aing nganjuk pae gitu. Kumaha man mantap. Alhamdulillah mantap iman teh. Terus enak. Nuhun ya. Aduh, enak gitu. Anjing. Alhamdulillah. Kalem, Bang. Ayo.
sabarondog San, sarua dikocok. dikocok atuh teh mumpung dipamayakeun ku si Iman wakas bon naon Maksud mana naon eta? ye kan ame ngeuna dikocokna lamun aya calanan kene mah moal ngeuna Maksud urang teh ieu ngocok endong. si goblok si Iman sugan aing ngocok ieu anas aing geus halung tanteuin ka basi